Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu bapak guru sareng rencangan sadayana anu kusim kuring dipika hormat, hayu orang panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu tos maparin kasehatan ka urang sadaya sehingga orang tiasa patepang lau dina ieu rorompok, patepang rarai dina ieu kasempetan. Sholawat sinareng salam mugia tetap didugikeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sobatna, ka para kulawargina, sarta teu hilap ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin. Tepangkeun wasna sim kuring tidela. Sim kuring ngagem pancen jadi panumbu catur. Teu hilap ngaturkeun nuhun ka para bapak ibu guru sarta rerencangan sadaya anu parantos kersa hadir dina ieu kumpulan kanggo medar sareng masihan edukasi ngeunaan bahayana COVID-19. Sarta acan muncak kana acara salajengna, sim kuring nepangkeun ka para bapak guru anu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjejer no kahiji nyaeta Bapak Rojiun MPD. Mantena mangrupikeun Wakasek Humas sarta ngajar janten guru bahasa Indonesia. Wilujeng enjing ka Bapak, hatur nuhun kasumpinganana. Anu kadua nyaeta Bapak Endi Apandi SPD. Mantena mangrupikeun Wakasek Kasiswaan sarta ngajar janten guru fisika. Wilujeng enjing Bapak, hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin supados urang leuwih ngeleman ngeunaan jejer anu bade dibahas, hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Bapak Rojiun MPD kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Rojiun MPD anu parantos ngadugikeun kamandangna. Mantena COVID-19 teh nyaeta panyakit anu disebabkeun ku coronavirus. Nyaeta SARS-CoV-2. Anu dilaporkeun pertama kalina di Wuhan, Tiongkok, kaping 31 Desember 2018. Ieu virus bahaya pisan sampai tiasa nular ka batur. Ayeuna tos seueur pisan jalmi anu dinyatakeun positif corona. Kumarigi kitu, hayu urang lajengkeun wae ieu sawala. Anu salajengna ka Bapak Endi Apandi SPD dihaturkeun kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Endi Apandi SPD anu tos ngadugikeun kamandangna. Nurutkeun mantena, coronavirus nyebabkeun infeksi di hidung, sinus, sareng tenggorokan bagian luhur. Anu leuwih parah infeksi ieu nyebabkeun pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan tiasa nyebabkeun tilar dunia. Coronavirus tiasa nyebar pas jalmi noel ka cairan ti lambe anu penderitana. Tiasa oge tina kontak wajah sareng batur anu penderitana virus corona. Cara nyegah virus corona nyaeta anu pertama, cuci tangan kudu rutin. Anu kadua, jaga jarak sareng jalmi anu lain. Anu katilu, ngagunakeun masker. Kaopat, ulah nyentuh panon, hidung atau lambe nyalira. Anu kalima, lamun batuk atau bersin, kedah ditutup. Anu kagenep, lamun demam, batuk, atau hese napas kudu geura dicek ke medis. Karaos ieu acara teh tos parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara kalaksanakeun kalayan lancar. Hayu urang sadaya nutup ieu acara ku bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panumbu catur nyuhunkeun hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan anu teu merenah dipireng ku sadayana. Mugi sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosana sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.